dan ati nyaeta iman ka Gusti tauhid nu jazim na pasti ma'rifat anu sajati dua iman ka rasulna kana kanabiyanana ngastokeun kana benerna ma'rifat kana sifatna tilu iman kana barang nujul ti Allah ka urang parentahan jeung panglarang berat hampang ulah mumpang kaopat teuing ngimankeun nekadkeun jeung ngabenerkeun kasakur nu dongkapkeun ka rasulna diwartoskeun pangbungbungah ti pangeran sinareng panyingsieunnan sabab nu jadi utusan jadi basiron nadhiron lima yakin ngayakinkeun kanu enggeus diimankeun tetep ati disucikeun tina anu ngamangmangkeun genep ikhlas dina bakti amal ibadah ka Gusti taya pamaksud dan ati kasalian zatna Gusti tujuh tawakal ngandalkeun ka Allah hungkul masrahkeun pamaksud dan dihasilkeun tina sieun diamankeun kadalapanana langsa hanjakal migawe dosa doraka kanu kawasa tina sabab sieun siksa kasalapan muraqabah eling hatin tegoplah sieun katinggal ku Allah dina kabeh lampah pola sapuluh ridho ka Gusti diayakeun bunga ati dina kabeh nu dipasti anu dikersakeun Gusti sabelas alus sangkaan Allah yeun hampuran ngampura kalelepatan jeung rahmatna ngaliputan